Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keciri layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keciri maksudkeun teh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Ku kodo jeung qadar Allah, ku takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup kumpul tempat kaluluputan tangah tempat kalulupatan sakapun janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha pangampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma-jalma nu carilaka. Para asatid-asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligo hormatan simkuring guruan pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur pun lanceuk pakades oge pakadus RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu mibah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Nyatana ibu datang ka dieu terek pangaosan. Lamun tukang dagang hek ditanya kunaon make jeung dagang, pasti jawabanana neangan untung. Lamun tukang tani jalan kaibunan kapanasan hek ditanya kunaon bet daek wae tani pasti neangan hasil. Tah ari ibu nahan tunuh nahan ripuh nahan tiris datang ka dieu rek pangaosan neangan naon. Oh bisi neangan pincu. Neangan naon sebenarnya ari ibu. Neangan ilmu. Geratanya ka Ustaz nu deukeut tugasna ilmu teh al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan ari urang geus kaoncoran acan ku ilmu urang, jawabanana acan. Mana bukti da kabeh ge apal ilmu tahajud, tapi geuning unggal puting mah lolon. Kabeh ge nyaho ilmu sedekah, tapi nah nyen masjid 2 tahun teu beres. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi nah sok terjadi wae. Kabeh ge apal ilmu teu meunang baeud ka salaki, tapi nah hampir nyakar. Tah berarti ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang teu bisa. Komo simkuring rumasa sakadar sapetang dina nyarita ngamalkeun mah wallahu a'lam. Matak judulna ge ta'awanu alal birri wa taqwa. Ayo urang silih wasiatan dina jalan kaalusan jeung dina jalan katakwaan sing jadi cukang lantar. Anapun nu ngaran ilmu 3 tingkatan ilmu. 1 jelema nu karek wawuh, 2 jelema nu geus bisa nyicikeun, 3 ilmu teh jelema nu bisa ngamalkeun. Urang ukur awak urang kana ilmu karek nepi ka mana bisa jadi karek wawuh. Wawuh kana harta kudu zakat tapi murengket zakatna. Wawuh kana tahajud tapi ngagugu tunuhna. Wawuh kana pengajian kita kewajibanana tapi ustad telat ge geus datang ku kulunu. Rumah sakeun we datina kicep lagi kicep geuleuh teh. Urang ge apal. Ngarti urang oge. Mata hadirin kaum muslimin, ilmu urang teh di mana tempatna wallahu a'lam. Jelema nu karek wawuh kana ilmu nganggap cai lautan di cai kolomeran dianggap lautan. Cai na kolomeran dianggap lautan, ngebah laleur ge ku meriem. Atuh laleur paeh manehna eueuh. Lamun diibaratkeun mah nu karek wawuh teh ibarat kades karek saminggu cicing di jero kades. Cicing di kantor, daekna, sumangatna, getolna. Nah, katilu tahun parek ketetet meot. Da karek wawuh
Ibarat ibu anya rumah tangga karek wawuh moal aya numpang kasepna iwati salaki abdi, moal aya numpang sabarna salaki abdi karek wawuh dahar teu mikir teu mitoha. Pamajikan gelis keneh jadi keuman pan ku koneng gede. Tungguan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sesebred, sesentrak, hohoak, uluh, lamun salah kitu usaha nguteuk atuh sia teh. Di mana tanu baheula? Jadi ieu teh karek wawuh. Matak jelema nu karek wawuh kana ilmu hampura. Karek bisa sacongobu oge juguan dinyalahkeun batur, ngarasa diri pang hebatna, ngarasa diri pang benerna, ngarasa diri pang nyana, padahal lautan telega nyokot lauk oge teu bisa ukur kurakit tapi kudu make useup alus, kudu make eupan hade, tanaga kudu bener, babakalan kudu oke. Wawuh. 2 tingkatan ilmu teh jelema nu geus bisa nyijikeun kana hatena. Lamun jelema geus mampu nyijikeun kana hatena, maka bakal boga anggapan batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga tina ilmu bakal katempo sikapna mampu ngajanan batur, ngahargaan batur jeung ngahormat batur. Diri nanti hayang dihargaan, diri nanti hayang dihormat, diri nanti hayang disanjung, tapi diri nuntut tina ilmuna sing bisa ngahargaan batur. Tak iya ge diajar dek ngahargaan ibu, nuhun ibu bayah ge bari peuting teu baralik ge nuhun. Nuhun. Nah ustad beuki jeung kudu nganuhunkeun ka mustami nuhun, da ibu balik mana urang rek ngomong jeung korsi. Tapi heueuh nya. Mata kudu nuhun ka batur pahirup asli. Nuhun ka Pakades marut Pakades teu capeun lungseun ripuheun nama ke jeung nuhun nuhun ieu nu hajat boga pangabutuh Pakades datang panu ngaran kades mah pamimpin ngaran pamimpin aya mau ngamuk gajah mata lain rakyat bagianana kope sing ngeurepan ku kades urang baralik ge ibu nah da pamimpin laras Pak daya telamun Pakades tadi balik mah rakyat ge milu dan rakyat dek bali teh era euy ku Pakades tuh. Jalma nu karek mampu nyicikeun ilmu bakal nganggap batur leuwih alus batan urang. Boro-boro mah ti kiai, boro-boro mah ti ustad. Budak leutik ge bakal dijadikeun alam pikeun ilmu. Bandungan ku ibu budak pacakar-cakaran cucut getihan. Sajam pakaleng-kaleng. Indungna hampura 7 tahun pabaeun-baeun keneh. Jadi masalah leutik sok jadi gede lamun disingeurepan ku budak leutik, masalah gede bakal leutik lamun disingeurepan ku budak gede. Pan masalah leutik jadi gede teh lamun urang bobolona. Da ibu ge pasea jeung salaki teh pira kadar babudak. Bari budak mah keur ngadu kaleci, ibu pan anger baeud keneh. Budak na geus cageurna ari urang baeud tuluy-tuluy ya. 3 tingkatan ilmu teh jelema nu bisa ngamalkeun. Tah lamun jelema geus bisa ngamalkeun dina ilmu, ucapna, tekadna, lampahna, perbuatanana bakal katoong ieu gambaran dina ilmuna, sehingga kasaluhureun bakal hormat, kasahandapeun bakal nyaah. Saha nu saluhureun nu umurna luhur tibatan kuring, saha ieu bapak-bapak. Bapak-bapak ieu teh saluhureun kuring umurna atuh kuring teh kudu ngahargaan ka bapak jelas. Naha kuring pinter teorina tapi bapak bisa dina pangalamanana. Pakades aya nu leuwih luhur tibatan Pakades kolotna, sahebat-hebatna jadi kades, saalus-alusna teori kades, keukeuh pangalaman mah kudu guguru ka kolot baheula nepi ka mingpin kalayan bener. Well. Sikat. Sapinter-pinterna kuring tetep Pak kudu bisa ngaragangan ka kolot. Nah, kolot boga pangalaman, sanajan kolot teu mah santren, maca Qur'an tag-teg tau. Kadang-kadang mah salat seperti itu, tapi urang tong noong tina salahna, tapi aya pangalaman hirupna sehingga kuring bisa disakolakeun lantaran ayana kolot kuring mata ladang sakola ajenan kolot. Lain ladang sakola teh mama mah bodoh sia teh hirup teh. Nu bodoh mah urang. Urumuy hari ibu cepret foto jeung indungna saya memeh ngubah wadah tara sia teh. Yeuseuh ngawelet asa palala gablek budak kitu. Tah sia keneng seserian eta teh rumasa. Baik ciwit ku ibu. Dengekeun ai ustad keur ceramah teh. Tah dengekeun kudu daek ngubah wadah. Kumaha ceuk budak deh ngubah ge tara bareto. Matak lamun ngaran jelema geus bisa ngamalkeun ilmu moal nanya batur bakal nanya urang. Mun ibu di baeudan ku tetangga tong ditanya Bu,
sabab lamun tatangga keur bae ditanya pasti jawabanna ku sia. Kudu kumaha atuh tanya awak urang, aya naon na awak urang nepi ka batur baeud ka urang. Oh paingan da urang teh pedit kumet bere hese cap jahe batur aya uleman tara datang teu cara urang mah hayang batur datang meujeuh batur baeud ka urang ternyata penyakit aya di urang. Beda jeung lamun nanyakeun kunaon mane baeud ka urang geuleuh kunaon ngewah kunaon kumaha kitu sia kalakuanna darpa sehat. Tapi tanya awak urang. Salaki mun pamajikan baeud tong loba ditanya, tanya awak urang kunaon pamajikan baeud ka urang, toong padaringan beas kosong, toong erat eueuh deungeunna, toong sangu nepi ka gigih bari eueuhan, toong budak bijah, toong seseuheun ngaweled, toong wadah kumaheun, toong WC eueuh sabun-sabun acan, leketak kana sirah meujeuh pamajikan baeud sambeurkeun ku bapak mah. Bapak ge sadar mamah baeud ka bapak teh. Sadar mamah dek baeud teh liuk dengan ragap taya hirup teuneut peh tohos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan ti ditu ka dieu ukur momara hampura ngan aya ieu teh duit 2 juta keur mamah ibu keur baeud bere duit langsung ngaleng lain tadi. Nah mah jeung apa ieu tina kecep lagi kecep duit. Mata tong ditanya pamajikan keur baeud mah angguran tanya awak urang. Tak ayeuna kuring nanya awak kuring, meujeuh ibu dek kesel, dek baeud naha kuring telat. Mata ieu teh kudu nama istighfar heula kabeh da baroga dosa. Kuring mah geus saja jalan istighfar lagi dosa naon dosa telat. Ibu teh kudu istighfar dosa naon ngomongkeun urang telat. Oh henteu. Euy nu rumasa we nu teh mah bahaya. Jelema nu bisa ngamalkeun ilmu bakal nganggap diri teh kosong, diri teh lemah, diri teh kurang, matak dihina, dicaci, dimaki, silahkan. Boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat. Tunuh pangaosan penting. Ustaz engge telat, untung maneh teh datang. Da urang medek balik da eta kades ngajedog wae atuh. Geus kacau teh pangajian. Ieu teh lain urang nu ngarencana, lain ibu nu ngarencana, ternyata kodar takdir Allah anu berlaku. Mata pinter moal ngerasa pinter, bisa moal ngerasa bisa, alus moal ngerasa alus, alus sote cek batur diri nama lebih apal karena kagoreng patutan diri. Mata jelema nu wani nyalahkeun batur hakikatan diri na keur nyalahkeun diri sorangan. Tong nyiwit lamun mung diciwit, tong ngabeudan batur lamun mung dibeudan ku batur, tong mitah lamun mung dipitnah. Tinggal hiji ibu mah tong loba ngalawan ka jelema nu sok ngaledek urang. Bandungan si itu hiji waktu bakal ngarasakeun pangledek nanti batur, urang mah tinggal ngaliwat lebeb. Nah kitu Kang leres kan? Ya akan gitu jika nu paham bisa kok. Buat tunuh dekat. Tong nyilit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah lamun mung dipitnah. Ieu teh alam Pak berlaku nguriling dina alam. Mun ibu ngahina kuring antosannya suatu saat ibu bakal ingat ka kuring. Kaduhu ngahina si ustad nyebutkeun jomblo. Nah cita ibu budak mah ayeuna can kawin, mah cek kuring lebok. Matak nu ngaran hirup urang disebut pinter ku batur tong bangga diri, hakikatna batur teu apal bodona. Urang disebut alus ku batur entong ngarasa diri pang alusna, sebenarnya batur teu apal gorengna. Urang disebut jujur oge entong ngarasa asa pang jujurna, saestuna batur teu apal bohongna. Bener ya. Mun urang disebut bageur lain urang nu bageur tapi batur teu apal pedit mah. Matak cek bahasa kuring ngeus tong loba lalajo ka goreng patutan batur da sakapeung mah urang ge kadang-kadang leuwih goreng batan batu. Ngartieun euy. Alhamdulillah matak ulah jadi umat Islam nu sifata komentator. Da urusan komentar mah soal enteng tah sok bapak ka pamajikan salah nu mah wadah teh. Cek pamajikan teh kudu kumaha teuing da teu bisa dagor ibu hayangnya. Da ieu mah ngajak pasehat. Andai kata ibu bapak nyalahkeun kuring salah tad ceramah teh atoh anjir geus ripu. Mangga bapak nu nyalahkeun naik ka luhur panggung dekul ceramah urang mah deuk bali nu hajat bakal mudag Pak Ustad bade wangsul mah ieu heula keun antep situ mah cenah ngocobrol. Nah da nu ditentang ge urang atuh. Bener ieu. Panganten boga panganten lalaki geus datang ngareneng ganti sok kusaha we moal diaku ku sararea. Da lain paketna.
matak bapak kades jadi kades tuluikeun jadi kadesna tong mikiran sapriode mun bisa mati di periode hancak ku sararea nah teu hayang urang jadi kades rugi bro tanya bisa percaya sagedeng deui tereh nu hajat bobol duitna ipis coba ustad loba nu hajat papak matak ceuk kuring ge barudak ibu tetong dididik cenah jadi kades kabeh kali-kali menjadi ustad narasili oncoran mual mungkin disebut pintar tanpa aya nu bodoh maka tugas jelema pintar kudu loba nganuhunkeun ka jelema sanajan di ceramah rada hese wayahna lamun urang pintar teh nuhun anu bodoh naon hartina urang pintar lamun teu mampu mancoran jelema bodoh ibu oge daek kudu loba nganuhunkeun kana kedua teh ieu teh satetangga datang nuhun kitu maneh geus teu datang pangaosan nah mah jeung nuhun ke jadi urang buka titel daek tamane nu kedulna tapi hakikat hirup nu kedul digoda ku kedulna nu daek digoda ku daekna kade iblis mada pinter nu ngelud digoda ku kedulna ngarah betah dina kedulna nu daek digoda ku daekna kade bisi kagoda ku daek ieu geus dara raek ya geus teh diomong-omong komo diparagbageun dina status Facebook mah alhamdulillah rumit paretos ngaus oke nu mata kriweuh paun komo aya keterangan di hareup bejana cenah ustaz telat tah geus goreng mata geus we jempe tuh jelema nu bisa ngamalkeun ilmu bakal ngarasa dirina kurang dirina lemah dirina teu balik dirina teu bener nah ilmu luhur tapi teu kataekan buktina apal ilmu tahajud nah kabeh taharajud buktina kabeh apal ilmu sodako nah kabeh sarodako buktina kabeh apal kudu ka masjid geuning masjid kararosok berarti ilmu urang teh jujur semakin ku urang dicaritakeun batur bakal minta bukti tina kanyataan ilmu urang matak nu kudu ibu lalajoan lain ceramahna lain dongengna lain omonganana tapi lakuning jeung lampahna berat keur kuring sabab nabi ge beres ceramah di bahanan doma dibikeun ka fakir miskin pon ayeuna ge aduh hajat geus persiapan beureun mere ka urang pegat ku ibu di jalan ustad tadi teh ceramah teh geuning nabi geus ceramah di bahanan domba dibikeun ka nu miskin mak teh rumah miskin atuh beureun pak ustad kekengengan nya mak bade dibikeun kira-kira ku kuring nya da geus wudon nyebut moal ceuk saha moal geus buleud hate teh eudeuh ibu ngan ku sabab ibu geus disebutkeun moal nya abdi mengikuti alur ibu jadi lamun abdi teu mere lain salah abdi tah ieu tah nu salah Mentak kirup tong loba curiga ge ka batur. Ulah pernah jadi orang Islam nu sifat komen tato. Komentar urusan batur, urang ge barang karuhan cantang tuh. Pak kades di komentar kabaligan jadi kades teh mun urang disebut kitu dibikeun ku ai macapna kitu. Pecakan saminggu jadi kades. Moal teu bengek, Pak. Nya, mata ulah komentar. Kasasaha ulah loba komentar. Kanu salah entong ngewa. Kanu bener entong resep cicing rada jero kanu salah tong ngewa kanu bener tong resep jelema teu cicing dina hiji darajat kadang ayana bener isu bisa salah kadang aya salah isu bisa bener ngewa kanu salah nu salah nage batur na urang mengewana kunaon jelema teu cicing dina hiji darajat ayana kuring pakaian kieu tong dibisani tungguan tahun hareup ulem deui eudeup digamis deuk di udeng deuk di sorban ngan ibu nu bakal buka penyakit kumaha cik ibu Allah bener ya bener ya lohong aya mah tobat bener si eta tong dibisani bawa kana rumah tangga ibu kernya ka salaki kumaha ngomong bebek satahun kahareup ragrag talak panggih di uleman jeung maru keur pakaleng-kaleng eudeup nyebut bebek kumaha cek ibu si bedul jelema teh jing dina hiji darajat matak tong sok ngabisani kana kasalahan batur bahasa orang Sunda mah asah asih asuh silih asah artina silih doakeun silih asih artina silih kanyahokeun kana sifat masing-masing silih asuh artina silih talingakeun bisi ti kusur kana jurang nu sarua urang gitu silih asah silih doakeun
kanu salah sing lea hate kanu ngaledek ya Allah kitu sing dipaparinan cukang lantaran anjeunna tobatina kasalahan bisi injing pageto maut anjeun anu moal mere hampurana sabab Allah geus nyarita yen kami moal ngahampura hiji jelema sameme eta jelema dihampura ku papada jelema doakeun batur pedit ya Allah leahkeun manana sing bageur batur goreng ka urang ya Allah moga-moga anjeunna teh sing soleh hate rada banganya ngadoakeun jelema nu lulus 7 batur goreng ka urang ya Allah sing jeding murulu kuntuna jelema nu pedit ka urang sing beak hartana ya Allah datangkeun tuyul 1000 sing keur ludes marah ngarasakeun sangsarana jadi garoreng urang ngadoa padahal Allah mah lain miharep sarupa kitu tong boga sifat komentator ulah loba komentar urang ge cantang tuh ayo ngaran-ngaran geus takdir ya kuring Bandungan ku ibu panti bareta kuring kieu ngaran geus takdir kudu jadi mubaling mah alhamdulillah ibu ka Ciamis ka Cianjur ka Pangandaran malahan ka Jawa Tengah los deui ka Karawang ka Bogor ka kurilingan se-Jawa Barat geus takdir cobaan kema RT udeng sing badak gamis sing ngangsa sorban sing ngagapet udeng ibu nyebut ustad ka RT kumaha ceuk ibu RT anyar toba da lain takdirna maka takdir lain ayana bajuna takdir lain ayana kopiahna tapi takdir aya di tulisan lauhil mahfudna matak jelema nu apal kana takdir moal ngabisani ka batur moal neuleman takdir batur jeung moal pernah ngakurkeun takdir urang jeung takdir batu matak sumber ilmu mah opat taneuh cai angin seuneu sumber ilmu mah taneuh cai angin seuneu pan ieu teh ku Allah dijadikeun tina saripati taneuh toong sifat taneuh diidek dileyap digeuleuhan dikeumeuhan dirujitan dicuaan halodok genep bulan olol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui pare tungkul deui petani seurik deui teu dendam eta taneuh matak di dieu lamun aya jelema sisik meuli sulit ati goreng pucus belang bayah dendaman ka batur pan geus pemilihanna kenapa amek we ka kades tak berarti si eta mah taneuh sengketa komo nu ditanya tinggal kunyem mana mang tuh hayang ditanya tanah kuburan bro anu pikakeun tina tanah ngajarkeun tong boga penyakit dendam dina hirup naik deui kana cai dipenet naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak nu ngaran cai jelema nyieun kahalusan ulah kahalangan kudu ngewah jelema nyieun alus entong pedah batu resep naon sababna hukum alam nyaritakeun di mana aya nu resep moal anggang teu nu ngewah di mana aya nu ngewah tenang da lobaeun keneh nu mika resep sakirana eta jelema ngewah teu kudu didengekeun teu kudu dilajuan jempe molor nyaan so ibu lolojo dangdut kira-kira resep get diuk hareupeun kira-kira resep punten abdi mah anti dangdut tong sok kitu derendeng pambudak disunatan hayang nabeuh teu dipang nabeuhkeun bareuh cucuitna akhirna pan kapaksa derendeng nabeuh N25 sasalaman uleman anti dangdut pan nyerahkeun diri sorangan bener ya lalajuan tina hikmah lamun ibu boga salaki hidung goreng patut hikmahna gede jongjon rumah tanggana tentrem rumah tanggana moal pernah beger nah biheung payu goreng coba lamun ibu boga salaki kasep ngareng-pereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga ustad Nana Gerhana ulah atoh-atoh teuing nu toloh yaor teh nu goreng nu kasep berarti nu kasep teh toloh yaor teu kabeh kecuali ieu tadi mah ngomongkeun tunuh geuning aya nu barakatak seurik lain baralik atuh tunuh teh oh nyajuk geus sorangan tuh era kumaha kades tuh lalapan hirup teh kitu nah ada amplop lain doma
oh itu mah rek doma kayak anak kan lu mogelan doma rek langsung geblus karena mobil dek heang balik orang yang teuing nah maka jeung minta ka urang-urang deui ge loba pentaeut ieu era minta ka urang mugawa amang geus teuing ampun ya Allah geus cai ngajarkeun jelema nyieun kahadean tong kahalangan kudu ngewa nyieun kahadean entong dumeh batu resep tah contohna Pak Kades nyieun kaalusan dek anu nyoblos dijieun kaalusan dek nu nyoblos ge anger geuning nyieun kaalusan tak ieu sifat cai teh mah wallahu alam jeung kuring matak nu ngaran hirup kadang-kadang ibadah nu panghadena sebenarnya lain ustadna tah Pak Kadesna kuring mah teu bisa mantuan fakir miskin ku jumlah gede Pak Kades mah tinggal nulis we jumlah kakak asungkeun ka nagara kaluhur ngocor dana dibikeun geuning ka ibu-ibu Kadesna mah ngasieun anjeun tuh kuring mah pan teu bisa matak ibadah teh sebenarnya loba paketna loba carana lain pedah ngingki ka masjidna lain pedah dekul ka tempo salatna lain ka tempo hariring maca Qur'anna kadang-kadang selang coplok dibenerkeun teu bebeja kanu bogana bisa ngocor eta caina ku Allah dianggap peribadahan anu hade lantaran boga kaikhlasanana keren cek urang oge tilu seuneu teh pan panas Bu sok guguru tina seuneu artina seuneu teh panas lamun hirup hayang jongjon tong kapanasan diri ku milik batur tong karerab awak ku harta batur naha ku panasna urang ka batur moal matak ruguh imahna ku panas urang ka batur moal matak jadi eureun suksesna ku panasna urang ka batur moal pernah leungit barangna justru nu paling paur urang ngadon meotan huluna batur nu nyen gedongna ratu angen harita keneh batur nu meuli mobil jadi hulu harita keneh batur meuli sawah geblus ke rumah sakit batur meuli mobil modar sih eta kunaon ku panas barang matak Islam datang tarima ku hate bebaskeun hate naon sababna kade pelajaran hirup lain ukur dicokot tina Quran jeung hadis tapi pelajaran hirup aya nyiptakeun Allah tina anu tidak tertulis ngaranna pangalaman jelema bener alhamdulillah opat angin ibu biaya angin badag ke ibu untuk iya untuk keung ku angin gede angin gede keung nu hajat gegebegan sieun rub-rub panggung nu hajat gegebegan sieun tangkal eta donglak ibu imah ibu gegebegan sieun kenteng narabeng tapi nah ibu tara keung ku angin nu leutik sebenarnya Pak angin gede mah sebenarnya lamun datang angin gede ibu persiapan ingking kalau gawa ingking katen kuring ka Cimaung kunaon sebabna mengingking aya angin puting beliung ibu bakal salamet tapi hiji jelema nu hese salamet nalika datang angin leutik ngahiriwit hiji ieu geus peuting beteung ku kurubukan barang dahar acan bari pangaosan asa dipangdongengkeun lol angin anu leutik kana ceuli leket teh teu saeutik bari pangaosan bari nunutan bapak geus macul dekul barang dahar udud ongko kopi ongko dahar ongko cicing nagalengan leket teh tunu gubrag kana susukan jelema kabeureuyan moal ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan bakal ku cucuk peda musuh nu paling nyata lain geungeun lain batur lain dulur lain nu ngewa lain nu ijid lain nu cua musuh nu paling nyata tah awak sorangan nya matak cek Nabi oge sagede-gedena perang Badar sabadag-badagna perang Uhud moal aya nu leuwih badag tibatan merangan hawa nafsu sorangan mata kadang-kadang di rumah tangga teh mun lain pamajikan musuhna salakina mun lain salaki musuhna teh pamajikan mata lamun aya aib bapak batur apaleun saanu ngomongkeun cucungik pamajikan teu mungkin batur apa budug bujurna teu mungkin batur apa loba sing kayona iwal disahana ngomongkeun babengok salakina teu mungkin batur nempok tuh tempuk pasaya segedeng dieu tah tah cenah dengekun buat nongkrong elang si ibu dengekun ajik bapak teh engke beresan geus pengaosan lah geus taneuh cai angin sen bawa kana alam rumah tangga pan ibu teh hayang sakinah mawaddah warahmah malin Allah geus mere ilmu Bu
Naon bukti ilmu? Wujud ibu, wujud salaki jeung wujud ibu itu adalah ilmu. Lalaki sok ibu pikir make jeung nolol kumis bijil jangot naon artina. Nah ari ibu kumis eueuh jangot eueuh. Lalaki mah jujur, ibu mah buat beut jemedat jemedut jumutrat jemutrat rada wajar Pak, kudu bisa ngamaklum kumis eueuh janggot eueuh baut euleuh jiga jeruk deg bintu. Ayeuna bapak kumis bijil janggot bijil tuluy baut pan jiga lele useupeun. Matak lalaki teu meunang buat beut jemedat jemedut jumutrat jemutrat komo lamun lalaki nguar-nguar ka goreng patutan batur nah kawas awewe hirup. Bener ya. Mun ibu rada wajar buat baut jemedat jemedut jumutrat jemutrat nah ibu dikawasa ku perasaan maka bapak dikawasa ku akal pikiran. Maka aya tugasna pernikahan akal jeung rasa sok samungkeun kakara ibu bakal ngarasakeun kana kacape salaki. Sabab lalaki adalah ngakal maka ibu bakal ngakeul, lalaki adalah ngarah maka ibu bakal mata tugas urang mah ngakal. Majikan baut ngakal kumaha carana ngarah teh baut eleket teh ke bincang leungeun aya ngakal. Ibu moyahna kudu ngarasakeun deuk init usaha balik usaha rasakeun kacapena bapak enjing bade ka mana ka kebon keun bae Pak ayeuna betong jadi pikiran urusan kebon urang kulem kaketek sare. Beres kulem jam 4 ibu gugah dekul nyangu tetalkeun kana misting teangan cai lelepkeun kana aqua sapatuna bisi salaki neneangan teuneun dina golodong pacul nu dijieun ku RT nu taremulangkeun teh urut jumsih cenah bajarkeun teh teangan Pak RT kamari kitu nyieun pacul nginyeun pacul urut jumsih mana salaki keur neneangan aya ceuk atuh bawa gigireun sapatu kaos kakina teuneun gigireunana lakena teuneun nalika salaki geus salat subuh mah bapa deka kebon cekelan sukuna bapana ieu sapatuna disapatuan ku ibu kaos kakian heula beres kitu lakena copot bebaskeun kana huluna beres sarupa kitu bapak bilih lapar ieu dina misting aya sangu bapak bilih kabuhulan ieu cai dina aqua ieu mit salaki deka kebon dadah oh ieu ceramah jero teuing oh di dieu teh kitu teh Allah tidak kecep lagi demi Allah Allah mau kejung suku salaki diangkat asupkeun kaos kaki jeung sapatu wah jero teuing balik salaki papa ku ibu ku imut lucu ngagelenyo dina lawang panto geuning bapak parantos sumping cokot paculna teuneun dina tempatna bisi neneangan laan deui sapatuna sanajan ledok kotorna leungeun ibu jaminan sawarga ti Allah Rabbul Alamin. Ieu teh ngeunah keur bapak bukan beda we cik bapak teh hayang anjir cenah boga belut pamajikan kitu dan di imah mah cenah areueuh kitu anjir gek calik dina gogo jodoh leos ibu neangan cai anu tiis teh nah make tiis hareudangeun eta luat leet kesa ngoprol copot cai nu tiis cai herang bikeun ka salaki bari tepak deku bapana ieu cai herang leguk diinum cai herang karasa kareueutna mana bukti nepi ka sateko ambir beak eueuh gulaan tapi nah karasa amis ternyata nu amis lain gulana tapi budi ibu ka salakina aduh beres ngaleueut tungtun sun tangan bapana cucu bau kesangna bau kelekna ternyata bapak melaan jisim abdi bau kesang tecek irung nu ieu da ceuk hakikatna mah bapak teh seunyeut kasturi nah ladang usaha capelung sariputun nu diserenkeun ka jisim abdi aduh bawa ka cai mangga bapak gerak ibah tah ieu anukna ieu odolna ieu sabuna ibu tong ngablu ngajedog atuh di imah lain kana ngablu wae teh ibu tong ngablu cicing nungguan salaki beres mandi bapak ieu sarung ieu poko ieu kopiah kebutkeun sajadahna bisi bapak teh acan tepan ieu tos tabuh dua bisi teh acan lohor wios tong ka masjid siri keur hujan gede dekul salaki salat ibu cicing di tukang deuk naon beres salat deuk muliwet ka hareup deuk nyuuh dina lahunan salaki juga yang seuringnya eueuh nu kitu teh eueuh urang ge apal kicep lagi kicep oream
nyuudin alaunan salaki bapana hapunten jisim abdi capelung seripuh tunggu geuning bapak milahan jisim abdi imahna leutik duitna lemet daharna teu jeung deungeuna tapi sakinah bakal datang baiti jannati rumahku adalah surgaku lain aya dina gedong anu sigrong tapi aya dina budi pamajikan bisa narimakeun ka salakina. Hai gerak-gerak tadi tina kicep eueuh tuh kadang-kadang cek hatena ya ustad begitu gitu anta kumaha duit teuing bab eta ente sanajan imahna lain gedong leutik ku bilik molongo ditutupan ku daluang tapi sare kerek barang dahar mirasa jika nu eueuh kasusah jeung kabingung ternyata eta pabaiti jannati sabab gedong sigrong mobil mewah sawalega jujur lain urang sakadar titipan ngaran-ngaran titipan lamun bener ibu boga gedong nah init-initan lamun bener bapak boga mobil nah nalika maot bet ku pasaran lamun bener ibu boga baju warna-warni anu mahal super mahal nah bet ku boeh warna bodas protes atuh punten gitu lamun adi maot hayang dirurug teh ku warna ungu bisi eta insya Allah hiji waktu kejadian acol-acolkan di jalan teh ungu sih lamun bapak boga imah anu gedong lamun bapak boga imah anu gedong nah becicing dina sameter ka 2 meter pak kuburan lamun bener ibu boga baju alus nah bet ku boeh warna bodas lamun bener bapak boga mobil nah bet ku pasaran artina setiap manusia maut dirina nol deui kahirupanana nya mata tong sok bangga diri bejakeun ka jelema nu beunghar sombong teu gara tobat hayang kaburu modar aral atuh dah keukeuh beungharna urang cageurna urang sehatna urang aya doa batur nu dibelaan jeung dibantuan ku urang maka hakikatna urang kudu pinter mantuan batur urang membutuh doana batur membutuh duit urangna mun dia nu ngarupingkeun ceramah nepi ka asup kana hate isuk teh bakal balagu bakal neangan bisi mana tuh nyangu ya aya 2 liter bakal gitu kumaha bu anggernya moal paingan batur atuh tersepun kana pangajian da urang osok robahna hirup moal da teu boga sabon ngomong jana harapun orang nara kabita dah teu satu ampun ya bener aya masa menunggu separawuh karena ngaheureuyan mantap lalakon hirup nu kudu urang diulik teh jembaran hate kagenahan awak naon nu disabab pan ieu teh dina raraga nikahkeun nya jeung di bulan Rajab deh Pak urang ulik lah tayangan bahasanana tina Rajab urang bawa karena pernikahan cicing dahi apa berajaban mah hese Isra itu kan berjalan di mana di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ibu ge sebenarnya keur Isra berjalan tina bodoh karena nyaho berjalan tina salah karena bener berjalan tina pedit jadi bager berjalan tina kumen jadi berehan berjalan tina popolotot kasalaki jadi ramah budi berjalan tina kelun jadi daek lamun bener urang osok rajaban masjid bakal pinuh yatim bakal kabere miskin bakal katulungan Nabi Isra Mi'raj lahir jeung batina ti masjid ka masjid urang ge atuh Isra tina salah kana benerna lain haben wae ngagugulungkeun kasalahan kaharti ya Mi'raj ai Mi'raj teh naik Nabi naik ke Sidratul Muntaha lahirna batina urang kudu naik jelema bodoh karena pinter naik darajatna jelema anu kedul jadi daek naik darajatna jelema anu kumat jadi berehan naik darajatna jelema anu haseum budi jadi amis budi naik darajatna Nabi naik ke Sidratul Muntaha urang ge naik kana alam anu ku Allah geus ditangtukeun nyatana alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kabunga hirup dunia jeung akhiratna cicing naon urusan yang rumah tangga cicing heula tepung Nabi jeung Gusti Allah maka waktu harita malaikat ngareret ka tukang ya Rasulullah mumpun kami pamih kami dek ngadoa kami ngadoana anjeun nu ngaaminanana eusi doana 3
Gusti tolak ibadahna, tolak salatna, tolak segala rupa bentuk peribadahanana sapanjang anak goreng patut kainung bapana. Kumacek Nabi, amin. Nu ngadoa malaikat, nu ngaaminan Nabi geus tentu diijabah. Nu ngadoa kuring, nu ngaaminan kades alah biheung. Biheung diijabah teh. Ieu mah nu ngadoana malaikat, nu ngaaminanana Nabi Muhammad geus pasti diijabahna. Matak ancaman keur para barudak. Naon hartina tahajud, naon hartina duha, naon hartina salat. Lamun inung bapak nyeri hate ku ucapan jeung tekad urang, Allah nolak ibadahna sapanjang inung bapak nyeri hate ku perbuatanan. Lur diberi pembahasan kieu mah juga rai geuneuh rai piah da relingnya kana kasalahan kolot teh. Geura ku kuring ditanya, saha ibu baheula umur 8 tahun teh saha tah? Ibu nalika saha ibu keur umur 8 tahun, saha ibu keur umur 17 tahun, saha ibu keur umur 20 tahun, saha ibu anu bedegong titang mencetan tarang ngaguglu teh saha? Nyai pemecetan keur ieu cangkeng emar ada carangkeun kumaha jawaban ibu harita? Apa orang jawab? Teh bardegong atuh. Koream. Nyai pemecetan syukur ada carangkeun kumaha jawaban ibu harita? Ayeuna ibu boga budak. Kolot orang geus eueuh, ibu geus kolot, titah budak ibu. Nyi pangmacetankeun cangkeng, kumaha budak ibu jawaban ayeuna? Lembong. Bener ya? Tuh, bedegongna budak urang, darah urang. Baungna budak urang, darah urang. Paingan cekolot, jang dek baung dek bedegong. Tingali kaduhungna mah engke geus eueuh kolot, karasa meureun. Matak mungpang kolot ayeuna aya baheula ibu pernah minta duit ka kolot teh dibere lantaran kolot teh boga. Sabenerna kolot keur ngajerit ibu. Budak batur sesepedahan, budak urang teu ditoong tina jendela, reketek kana hate hayang teuing geuning milik geuning budak aya ka hayang. Bener tuh. Budak batur jajan, budak urang teu ditoong reketek kana hate ceklan leungeun jang, entong loba ameng di warung, rumah mama jelema sangsara, hampura mah can bisa ngabahagiakeun maneh. Loba kolot dan hampura ka anak lantaran teu katedunan ka ngabutuh anak. Bener. Tapi jarang anak minta hampura ka kolot lantaran kahayang kolot teu katedunan ku anak. Di dieu ta dosa saeutikna teh. Nyeri teh hate budak batur jajan, budak urang teu, budak batur geus disaragam, budak urang acan, budak batur sakola geus kabiayaan, budak urang acan maruh teu ngarakatak kana hate ibu. Paingan atuh cek Allah naon hartina tahajud, naon hartina duha lamun anak goreng patut kanu jadi indung jeung bapana. Matak hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah tebus heula ku menta sumujud kanu jadi kolot, menta doa kanu jadi bapa. Ulah ai kuburan batur diberesan, ai kuburan kolot kuat bala. Si eta riweuh. Sedih atuh teh. Madak lamun deuk menta doa mah tong ka sasaha? Ka inung bapa. Ibu pan teu apal jeung malaikat, tapi hiji pamalaikat teh diutus ku Allah ka alam dunya. Inung bapa teh bagaikan malaikat tak bersayap. Naha? Wairang anak ditutupan, aib anak dibunian, hutang anak dilunasan, bingung anak ditulungan, susah anak ditalangan. Anak can boga imah kumaha ceuk indung bisi maneh era ku batur sok pengal heula imah emak. Geus kolot teu boga imah ceuk kolot nyai keun bae emak medek balik we kalau murdek nyieun 4 meter pasagi sok we cicingan ku maneh eta kolot teu bika haben berkorban. Bener. Matak naon hartina salat, zakat, saum, ibadah haji lamun inung bapa nyeri hate ku perilaku nu ngaran anak. Sakinah mawadah warahmah leutik teuing, bahkan surga jaminanana al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Sabab naon ngaran hirup manusia, urang teu hirup manusia, naon hartina lamun urang geus jadi bugang, lamun raga pabisa jeung nyawa maot pingaranana bener ceuk nada Roma irama sebujur bangke. Tuh, sok usulan. Itu pengantin mana bos sareng. Iya. Mana pengantinna? Bos tuh di tukang keur ngeromongkeun urang. Tukang. Da dieu boga ilmu sabta pangrungu. Jadi ngomongkeun teh kadenge ieu cenah ngomongna teh ceuk muhajar, ceuk buhajar. Bener cenah teu sangka eta ustad keur kasep teh alus sora. Nuhun Pak Hajat, pemberian mereh henteu atau muji-muji Batu rugi pirang muji
Sedih atuh nyak cikuring. Sok lah tinaldang ceramah itu buktikan. Hayang sakinah mawadah warahmah terlalu kecil. Hayang sukses hirup terlalu kecil. Hayang beunghar terlalu kecil. Asal hiji kolot mikarido kanu jadi anak. Maka budak sekolah biasanya jam 1 datang jam 3 ngagebegnya ibunya. Dipariksa jeung ditanya kunaon maneh betelat ngahariwangkeun kolot. Bener? Cek budak teh mah kerja kelompok tah ieu buktina tuh aya bukti mah ieu bujug jongjon hate abdi ge tadi teh we jaka indung teh pangaosan ka mana maneh pangaosan ka mana ka Ciwidey tuluy ka mana ka Pasir Angin Genteng tuluy ka mana ka Kebon Tunggul tilu cenah jang tilu heuh kudu aya bukti tina tiluanan. Kan budak ibu ge telat sakola aya bukti tah mah ieu videona ieu kerja kelompokna ieu rerencangan abdi jadi jongjonnya hirup ibu. Abdi ge ngarah kolot jongjon kudu aya bukti itu teh karek 2 berarti nu katilu bibi atuh kumaha mun di dieu eueuh itu we luar diasupkeun kana dusi hiji deui daripada pi omongan bareng cokolot teh ongkos cenah 3 itu nu 2 deki we aduh mah itu mere ari mah begitu. Kamu nggak bibirang batur. Itu mah. Alah nah, gitu apa lu? Oh, sok atuh WA. Hiji. Nah, maka jeung kudu hormat ka indung jeung ka bapa. Sabab karidoan Allah teh geuning dicantelkeun gumantung ridona indung jeung bapa. Hiji. 2. Gusti tolak salatna, tolak tahajudna, tolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakin. Cik urang mun leuwih hade balik dah. Geus kasaliniran. Tolak tahajudna, tolak duhana, tolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakin. Nah, sabab lamun mah dimenangkeun cenah kitu tah. Lamun mah dimenangkeun salaki teh capelung seripuh tunu. Mentak ibu teh wayahna kudu ngarasakeun kacape salaki. Salaki mah ti hota tak hampir semplak. Melahan naon melahan duit, geus duit nabikeun ka ibu pek pake dangdan, ngan dangdanna oge duit ti salaki dangdan ge kudu keur coba urang duit di salaki dipake dangdan kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu kataku segala dipake na make bungut di kukuran atau panon make bonteng bibir make tomat kuat asa ngeupan jus apa ada pan ibu betul boga dangdan keur naon dari ibu duit di salaki pake dangdan ge keur nu paling parah deui macul lalaki tak ambil semplak nanggung jagong nah duit geus dibikeun pake meuli kuota salaki keur nanggung jagong ibu tiktokan di jalan teh ajojing ayo ajojing aduh ampun ya Allah salaki mah bari ngadilak ongkoh tak nyeri di dieu matak paingan atuh cek Nabi Fatimah nupang hal apal teu anjeun nupang heulana asup sawarga sahaya Rasul pamajikanna Bilal bin Rabah. Nah aya naon kaistimewaan ya Rasul tempo kumana juga anjangan nganjang Siti Fatimah trok assalamualaikum waalaikumsalam saha di luar abdi Fatimah putrina Nabi Muhammad kumaha cek eta jalmi kumaha cek eta pamajikan Bilal bin Rabah hampura Fatimah kami memuadek nempo anakna Nabi sabab kami can minta izin kalau jadi salaki sanajan anjeun budakna Nabi moal pernah diunggahkeun keren isu ke kadia deui enjingna teh Fatimah teh datang jeung Sayyidina Hasan trok assalamualaikum saha di luar abdi Fatimah jeung Hasan kumaha ceuk eta jalma sok Fatimah mah asup ngan Hasan mah wayahna nagolodog naha kuring can minta izin ti salaki akhirnya balik deui isukna Hasan jeung Husain dibawa saha di luar Fatimah Hasan jeung Husain mangga Fatimah jeung Hasan lebat ngan Husain cicingna golodong nah kuring minta izin ka salakina ge ngan ukur Fatimah jeung Hasan Husain macam diizinan paingan asup ka sawarga pangheulana lantaran patuh kanu jadi salakina euing lamun di dieu aya nu kitu trok saha di luar abdi Ustad Nana sok lebat mangpung salaki eueuh wah kacau boro-boro dia herat di dunia kayak di gerbang batur
Kata kieu pakadus gitu Pak RW lamun deuk nganyang teh wayahna ulah waka asup lamun tanpa izin tinu jadi salakina bener nyaho ah cicing saya di luar Ustad Nana nyasok kada Ustad macana dilindungi ku Allah anger bahasa Ustad dilindungi ku Allah anger nalika Ustad babarengan jeung awe keukeuh nu katilu teuing saha mana buktinya itu loh kejadian